Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui mangga ngaturkeun wilujeng ngadangukeun anu mana mitra nuju para mitra nyaeta nuju ngadangukeun antarapinya nganca dongeng mangga nuju ngadongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal dongeng karangan Kileksa. Masih dina bagian ungkarannya para mitra nepi bagian kadilunya. Mangga ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di mangga official tiasa katampi kalian kabingahan. Atur nuhun ka sadayana mitra nu sami-sami ngabadungan dongeng. Seueur insyaallah para mitra dongeng-dongeng di mangga official bade kasangkakeun nyaeta dongeng-dongeng Mang Jaya nalika Mang Jaya ngadongeng di radio gitu para mitra. Diangkat deui dina kaset nama seueur kene para mitra nu tiasa dialikeun teh nya. Nah, biasa dialikeun antar pinter, kitunya para mitra margi aya kemungkinan tiasa dialikeun kaset raksak sajabina ngagulung sajabina para mitra tiasa dialikeun artinya kitu tadi antawisna. Mangga atuh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Dongeng nuju diancak ku Mang Jaya ayeuna carios nyambung Pancatunggal. Karangan Kileksa dina bagian katilu. Masih kene bagian unggaran ieu prawargi masih kene mitembean. Atuh mangkanya ngakeun bae eta hiburan pangbeberamana wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Pancatunggal ayeuna nincak bagian katilu. Ieu dongeng karangan Kileksa. Mangga atuh para mitra moal seueur teuing cumarios wilujeng ngadangukeun para wargi carios nyambung judulna Pancatunggal dina bagian katilu karangan Kileksa. Para mitra kaum dangu, geus kitu masih bohek ngaleos ka tukang rek nepungan babaturanana. Sanggeus kumpul jeung sakri katut nu sejena si bohek merebeja yen dunungan ngajak init pageto ka Batawi, kuda-kuda jeung alat-alat kudu disayagikeun. Pagawe heraneun sabab putusan dunungan teu bisa dipake patokan ngomong isuk teu kapake sore teh sanyana. Kumaha teh Kang jadi kitu dunungan teh geuning nya? Ceuk sakri. Mayu meh aku jangan penyakit asma. Tema si bohek. Nah sok itunya sakakarangan deui teh. Asma siapa nu gandrung putri? Oh, haingan atuh. Yo ya urang mariksa heula. Sela pariksa euy bisi aya nu ruksak. Mangkening pageto rek miang ka Batawi. Ceuk sakri. Bari ngaleos muru ka istal dituturkeun ku baturna, si bohek ge nyampeurkeun ka istal si belo nu geus lila teu nempo-nempo. Gancangna carita Surajaya geus miang ka Batawi bari mawa barang pirang-pirang. Dibungatkeun kana kuda umal dijaga ku pagawe lalimaan. Si bohek pangheulana tumpak kuda paranti ngawal dunungan, tugasna paranti ngudag begal nu sok megat di jalan. Ari kuda sejen pinuh ku barang dagangan ngaleut hiji-hiji. Poe kadua ti saprak Surajaya miang ka imahna aya nu datang. Tayalian iwati Sawor jeung Utam nu ngahaja datang rek ngayakeun balitungan jeung si bohek. Tapi duanana teu bisa tepung sabab si bohek keur ngawal dunungan ka Batawi nu aya di dinya Mang Kayim bungkul. Mamang ombong, ka mana si bohek? Cek Sawor kasarna keur malah bari nulak cangkeng sagala semunu nangtang. Ke. Satea ide asa kakara tepung? Mang Kayim oloho. Hatena deg-degan sok sieun kadatangan garong. Kuring si Sawor jago ngoraya ti Cisaga. Taya manusana ye nu bakal ngabara si bohek. Geus ngahina ka kulawarga paman kuring. Sawor nepak dada kumis centang nying sieuna. Oh jago. Lain jago sia ka mana si bohek? Sawor molotot. Teu aya nuju angkat ka Batawi. Ka mana jalanna? Biasa mah bae jalan desa ngaliwat pasir huni. Lajeng ka Citepus ka Batu Ngamparar. Berasna ka distrik Jepun. Tidinya bae jalan satu ka Batkadaya Bandung. Mang Kayim nerangkeun jalan-jalan nu baris disorang ku dununganana manigis apana keur. Jira ini teh mah poe Kemis pon isuk-isuk. Sebab poe jeung anya. Cek Sawor bari unggut-unggutan ngomong teu galak cara tali. Terus rek kumaha tuh anjeun teh mah? Mang Kayim panasaran panon melong neuteub beungeut Sawor. Rek balik we geus kieu mah si boekna ge eueuh. Kituna teh bari malik tuluy ngaleos ninggalkeun Mang Kayim teu amitan-amitan acan.
Atuh Mang Kayim bati olohok we heran kula lampahan sawor teu sopan jeung teu reugeus naker. Aya dewe jelema teh kalakuan aneh popolotot siga boga panyakit gede hulu. Narek naon makrek nyiksa si boheknya asa teu pararugu teuing. Palang siang bakal aya kajadian goreng ye. Sabab si sawor nanyakeun perjalanan dunungan, keun sia. Ceuk Mang Kayim bari tuluy ngasupkeun kuda nu keur dipoyankeun geus kitu rurusuhan dangdan. Tuluy bebeja ka juru masak rek ini ti heula. Geus kitu kencling init ngahaja nuturkeun sawor bisi boga niat jahat ka dununganana. Mang Kayim boga maksud rek ngintip sawor sangkan kanyahoan gerik-gerik gerak-gerikna pikeun nyalametkeun Surajaya. Kocapkeun para mitra dina hiji mangsa. Barisan Surajaya buriteun di pasir nu jauh ka lembur. Panon poe geus surup ka tempat eureun jauh keneh. Ka tempat nu aya cai ge jauh keneh Surajaya bingung. Lantaran daerah eta kawilang werit sok loba bega nu garalak jeung telenges. Wayahna ulah waka eureun najan geus poek ke kudu terus maju sadiakeun pakarang ati-ati pikeun ngajaga segala kemungkinan. Ceuk Surajaya ngingetan ka pagawena. Ulah kabal salempang deui nya. Abdi mah salamina siap kanggo mayuna nyaon-nyaon nu bakal kajadian. Sing tenang we nya, muga-muga we teh aya nyaon-nyaon. Tema si bohek bari tuluy ngalugas bedog. Rancingeus bari nying tetep waspada bisa aya begal nu megatan. Cuman kuda ulah dijauhan, cekel kadalina sing bageuh. Ceuk Sakri para mitra. Ka Uman anu harita jauh teuing jeung kudana, Uman ngagugu manehna leumpang gigireun kuda bari nyekel kadali kuda. Hari Surajaya teu wanieun numpakan kudana bisi diincar ku panah begal atau bisi aya ketepel kana tarang da sok itu biasana. Ngan si bohek tetep tumpah kuda ngarah babari lumpat pikeun ngaberik musuh. Barang keur jarongjon leumpang jeleng-jeleng ti hareup aya nu laluncatan megatan nu rek ngaliwat. Si bohek geus taki-taki manehna eureun heula sakedeung tuluy nyarita ka Surajaya. Den, nu dipikasieun kurang ge jadi kanyataan den, tu tingali den. Dipayun tilu jalma mah kita legos hideung den. Bari nunjuk. Ulah eureun bohek tuluy maju lawan sabisa-bisa sabab kuring moal masrahkeun barang ka bega-bega kurang ajar. Mangga den tenang nya. Jadi moal nyerah atuh batur-batur siap boy. Sarerea taki-taki leungeun kenca nyekel kadali kuda. Leungeun katuhu nyekel bedog kaayaan asa werit. Manga mata keung jeung salempang ditambah ku sora tongeret nu pating jererit namahan keung kanu ngaliwat asa namah-namah kaweur. Kira-kira 5 tumak deui kanu megat ditukangeun kadenge aya nu gogorowokan di tah eureun atuh Surajaya reuwas ret ka tukang. Breh aya nu lalumpatan bari ngacungkeun leungeun rupana beungeut can sidik sabab jauh keneh. Eureun kabeh, reg barisan eureun malah si bohek ge eureun heula. Keur kitu bega nu tiluan seg ngadeuketan. Ngabar-ngabar bedog pating polotot cakakak saurang seuring ngagagak. Cenah para mitra terus beuki deukeut ka Surajaya. Bohek sangadepan begal kade sing hati-hati. Pangajen nah, kunung padaran sakalian tu mana? Nu lumpat ngadeuketan beuki sidik akhirna breh ka tembong. Nu datang Mang Kayim mah Surajaya heraneun. Kitu di anak buahna ari si bohek geus adu hareupan jeung musuh silih polototan siga nu ngadu pangabaran. Jelema buntet sia tinggalkeun sakabeh barang nu dibawa ku maneh di dieu. Mun teu ngagugut tinggalkeun hulu deuleu. Pokna bari nunjuk kana barang nu rek ditong nu aya na tonggong kuda. Ya aing mah moal masrahkeun barang sia betul. Komo hulu mah. Aing bakal ngayonan sia nepi ka tungtung nyawa deuleu. Hayo sia maju sia begal belegu. Da aing ge moal mundur sia. Nah dikira aing rek mundur, moal aing ge moal mundur sia siku moal ngajak satu nyang beas sia betul. Wani masok sia. Ceuk si bohek teu eleh ngomong. Wawanen es tu leber teu dijieun-jieun. Kurang ajar sia setan ngahina ka aing, modar sia buntet. Begal nu jangkung badag ngayunkeun bedog ngancam beheung si ngenyed kudana atuh jaul kuda teh ngajaul kaluhur plos bedog musuh kagigir. Si bohek sakilat nyabetkeun bedog kana tak-tak musuh berat bajuna katurih dituturkeun ku rembesna getih kana baju. Setan alas ngahina ka aing. Ceuk si begal bari ngahegak reuwas nu taya papadana. Sabab mun bedog nyabet beheung geus tangtu umur manehna tamat nepi ka poe harita. Keur kitu Mang Kayim nyarita bedas. Den, hati-hati bangsa teh lain urian tapi si sawor ti lembur Cisaga. Yo tewak hirup-hirup. Sok urang cerak deleg tuman setorkeun kana wajib. Moal samaga moal aku sakumaha kagagahanana tinggal nya kalakungku den. Barang ngadenge omongan Mang Kayim kitu sawor ka cidareuwas.
Sabab Rusia dirina kanyahoan ku musuh mangkaning manehna geus tatu. Nu hartina musuh leuwih unggul nu tadi ujub brek baris unggul teh ayeuna jadi ngarentet hatena malah mah maju kana seber loba kapaur. Ari Surajaya jeung baladna sanggeus dibejaan kitu mangarasa regreg. Sabab nu ngabega lain bega sanyana tapi urang Cisaga nu geus dikenal ti samemehna. Ngadak-ngadak wawanen tikel sababaraha kali malah mah kabeh siaga rek ngepung balad Sabor. Kumaha teu teh den podaran we di dieu kitu? Ceuk Sakri nyarita bedas ngahaja ngarah kadengieun ku Sabor. Tewak podaran kabeh, Surajaya marentah tanas. Teu kudu ngadua kalian marentah. Pereng balad Surajaya maju babarengan pating gara jeleng muru musuh. Bedog pating kolebat si Bohek oge teu cicingeun langsung nyerang deui ka Sabor nu geus kanyahoan Rusiahna. Sabor sia montong ditergos deuleu ah. Buka sia mun nya mah sia satria. Aing mah moal sieun sia najan kudu jangkung badage sia bajul. Ye si Bohek ye jadi tameng dada den Surajaya. Si Bohek teh atuh jago. Cek si Bohek bari nyabetkeun bedog karna punduk Sabor. Jeleng Sabor luncat plos panarajang nyabat angin hiuk nu saja nyerang kilek tang ditakis ku bedog. Tungtung nager campuh balad Sabor dikepung ku balad Surajaya. Nu sarua pada nafsuna sarua hayang buru-buru ngarubuhkeun musuh. Dina hal ieu barisan Surajaya tetela teu bisa dianggap hampang sabab geus biasa nyang hareupan kajadian kitu. Boro-boro ngalayanan Sabor jeung baturna najan nyang hareupan pegalnyaan ge geus boga pangalaman. Akhirna Sabor jeung balad-baladna kadesek. Malah nu kasabet tuurna ingkud-ingkudan bari mundur ngabenteng serangan musuh ku sabetan bedog anu beuki kendor. Tungtung nasiut berat tergos kabeunangan breh beungeut utam bade gasini Sutima pelecat lumpat kanu bala teu malire ka baturna. Udag ulah meunang lolos, Surajaya marentah. Jeleng-jeleng duaan ngudag musuh nu sejen ngepung Sabor jeung balad anu hiji deui. Tapi Sabor teu eleh kesit manehna luncat ka beulah katuhu berengbeng lumpat bari ngagorowo. Udah kabur, pokna bari tuluy mang perung saparan-paran. Pajauh ti pihak Surajaya pelecat baturna kabur teu malire ka musuh nu pating gorowok nangtang. Usaha si Bohek jeung baturna gagal teu hasil ngaringkus musuh. Sabab palinter kabur kawan tugas apal kana daerah eta. Katurug-turug kaayaan harita geus poe, geus liwat ti wanci magrib. Geus teu kudu diudag baralik euy. Surajaya ngageroan anak buahna atuh jul-jol nyalampurkeun. Kabeh ngahegak tan ling capek kesa ngoprot saluar awak. Tapi hate sugema sabab hasil nyalametkeun dunungan jeung barangna. Hanya ka teu karingkus palinter kaburna euy, Sakri gegelendeng, keun bae. Nu penting barang salamet ayeuna mah reureuh heula sakedeung sarta pariksa babakalan tuluy miang deui. Sarerea muka bekel para mitra aya nu nginum, aya nu udud jeung ngadahar buras. Satuluyna ngumpulkeun kuda nu tadi nyarisi kana kamalir. Barangna dipariksa tetela taya nu coceng, geus kitu mah bering arinit deui nuluykeun lalampahan. Bari lempang Surajaya nanya ka Mangkayim. Mangkayim kumaha teh mimitina naon sababna si Sabor nyaho ka dieu? Jeung deui rek naon maksudna? Kieu den sukamari teh si Sabor teh jeung baturna teh datang ka bumi aden kitu. Siga nu nyawe bade nyewa secara wajar. Manehna naroskeun aden nyarita mah aya penting saurna teh. Kumang diterangkeun aden teh angkat ka Batawi. Sagedik teh nyana maneh teh bade kagungan maksud awon. Nanging samulang manehna teh mang jadi teu puguh rasa. Teras disusul secara demi tetela boga niat megat ka aden. Teras we disusul deui ka dieu kumang teh nanging kaporotan heula manehna den. Kurang ajar. Mun kitu mah atuh urang Cisaga ngunek-ngunek ka kuring nya, sigana we ngarasa teu geunah ye. Pedah kadatangan Sutimah ditolak ku kuring. Dabungan pamadeganana kitu, tapi keun bae lah. Babari mereskeun kitu mah urang laporan we ka Bah Pani. Nanging kumaha ayeuna ari mangsuna kedah ngiring ka Batawi ya terlebih kedah wangsul deui ka lembur. Ayeuna maju ka peuting. Mun balik sorangan bisi cilaka mending urang terus ka lembur nu pangdeuketna. Urang ngenong di dinya isukan Mangkayim balik deui ka lembur. Talingakeun imah jeung barang-barang nu aya di ditu bisa digarong ku balad si Sabor. Mangga den mang mengiringan temal Mangkayim. Hatena para mitra teteg ari geus kitu mah nu sejen taya nu nyarita. Tayohna bae ngarasa capek balas lempang jeung urut tarung. Kocapkeun para wargi Sabor jeung baturna harita teh pating kurubut dinu bala. Pada-pada nyalametkeun diri. Sieun katewa ku musuh sanggeus silih teangan akhirna mah tepung di hiji tempat.
Teu jauh ti urut tarum, sawor ngahegak bakatku capek reuwas jeung keheul ka Mang Kayim. Utam, maneh teu naon euy? Sawor melong ka Utam nu katempo. Kalemeng nabung kuda pugu geus poek. Tur kabeunangan hampir teu bisa lumpat. Ari maneh Mid? Sawor neuteub ka baturna saurang deui. Tak kabuku kruyung jeung tarang kadagor tonggong bedog ieu. Temalna Ahmid. Temal Ahmid bari gek diuk ngarahuh bangun ripuh. Kalangkang duit anu dijangjikeun kalabur deui sabab ngabegalna teu hasil. Wayahna euy. Sabab deui ke kabeunangan ieu, tapi untung we teu jero. Kur katurih kulit ipisna jeung baju. Tete lah si Kayim ngagagalkeun rencana ieu kudu dipodaran euy. Naon sabaan bisa gagal kieu tukang? Kumaha kuring ieu mangkaning geus nganyuk ka pibajueun ka tukang ciridit. Da ingetan teh bakal hasil penting ieu tapi buktina kieu geuninganan ah. Kada-kada ipuh. Ahmid ngarasa bingung, susah keur mayar hutang da tadina waka ujung. Sabaraeun maneh unjak anyuk. Sarua jeung harga emes nu da sakalieun keur pamajikan deh ongko. Tama tanggungan maneh da maneh nu nganyukna, tadi ge dewek mah geus janji. Lamun hasil ngabega si Surajaya rek mere saparat-paratna. Ai geus kieu mah teu tanggung jawab euy. Jabongan teu hasil geuning Mang Kanimpang na ngajak maneh teh ngarah gede tanaga. Ahmid teu minema deui. Ngeluk tungkul bari mikir para mitra dilalila ngarasa kaduhung sagede gunung. Bat babari teuing kababaku sakaba-kaba geus nyaho yen sawor teh ngajak ngabegal hayo kalah ngagugu kawas teu boga pamili. Ayeuna kumaha tuh? Rek terus mukuntit musuh atawa balik? Utam geus teu sabar sabab tatuna dina tuur beuki karasa nyanyautan. Tayarepan euy keur ngudag musuh mah euy mending balik we lah. Kumaha tur kuring ye? Eta ge tanggung jawab maneh da maneh lalabor atuh. Dek mah sagadar minta dibantu mau arek tanggung jawab. Is, ulah kitu Kang pira aku teh inget kana janji kamari. Utam mun cereng keheuleuan ka sawor nu jalir janji. Naon janji deui teh Tam? Padahal buru-buru ka kuring. Mere teh hasil mun teu hasil mah moal euy. Tapi tatuna bade teh beunang dianyuk ieu karasa nyeri. Utam beuki keheul. Sabab sawor jalir janji jeung nyapirakeun. Kuda we karasa tatu menyeri. Urang pada nyeri we tuna ha. Barang ngadenge kitu nu keheul teh lain Utam wae. Ahmid ngarasa jengkel sabab dirina teu diperhatikeun. Atuh para wargi sadaya dianggap runtah malulu, jung manehna nangtung bari kekerot nahan amarah. Mun beurang mah beungeutna bakal katempogeun. Bor, sia malin percayaeun euy lan anelkeuneun. Tapi podaraneun sia, kunaon sia nganggap remeh ka batur atuh? Na teu karasa ku maneh ye. Batur segala rupa ge teu jalan. Nyaho kieu mah aing moal daek marangan maneh teh. Ngomong teh sia teh padu we Ahmid, ngabacot janji heuai deuleu. Sawor kaget. Ngadenge Ahmid nu ngomong kitu tapi kaburu ditempas ku Utam nu sapamadegan jeung Ahmid. Bener Mid manusia kitu mah kudu taro kuluna podaran lah. Podaran di dia sekalian lah. Moal nyaho ieu. Ngomong kitu bari ngalugas bedog, seak narajang ka sawor. Utam asa dihatean manehna poho kana kanyeri serepet nyabut bedog, seak narajang ka sawor. Para mitra kaum dangu, atuh puguh sawor gereuwas celeng manehna luncat nyingkah haduna rajang. Tapi elat sabab bedog Ahmid leuwih cepet hiup beret kana kakemplong sawor. Bajuna rangsak kulit beuteung katuri saeutik. Sawor kekerot nahan amarah, serepet nyabut bedog, seak malik narajang ka Ahmid, tapi terang ditakis ku Utam kemang seuneu ngaburicak. Oda sesawor, Ahmid nyerang, cekok bedogna kana puhu leungeun, burial getihna bijil. Jeung karasa asa komper mun gelut teh moal aya harepan pikeun meunang. Sabab tanaga beuki suda tungtungna sawor munur bari ku kulutus, ambek nyedak tanaga midap. Nah, kurang ajar sia kunaon si Ahmid? Utam gelo sia teh kumaha? Sia nu kudu mikir mah gelo atawa kumari sia? Ahmid malik nanya. Dituturkeun ku bedog nu nyewuk rek nigas beuheung tapi sawor teu wani nyang hareupan. Balicak malik terus kabur nyalametkeun diri diteuteub ku duduaan bari ngajingjing bedog. Les sawor teu katemong dilegleg ku poekna peuting dijajapkeun ku reangna ciang-ciang. Aduh, hanya kabur euy. Kumaha urang ieu Mid? Utam ngareret ka Ahmid nu masih keneh melong kana urut ngilesna sawor. Keun bae cenah kabur lah, tuman manusia licik mah. Urang balik we da moal naon-naon, lunas sakitu ge ka nyeri hate teh. Moal matak gering pikir, ieu tah mah urang balik Tam. Sup bedogna diasupkeun kana sarangkana. Tapi min ku tuur kuring nyeri ieu, parna pisan Tam. Puguh we aya karasa deui nyerina, tulungan Mid. Ahmid karunyaeun ka Utam nu memang nasibna sarua jeung manehna.
dicacampah ku sawor gancang nulungan heula utam tatuna dibengket ku lamak sangkan teu loba teuing kaluar getih. Sanggeus rengse duanana laleumpang ninggalkeun eta tempat. Rek barali ka lemurna bari mawa hate nu teu sugema sabab pagawean gaplah teu matak ngahasilkeun ukur meunang cape jeung tatu. Duanana janji moal sakali-kali deui milu kanu teu puguh moal kabawa ku sakaba-kaba. Ti saprak aya kajadian kitu sawor ngarasa nyeri hate asa dihina ku balad Surajaya. Oge ngarasa jengkel ka Utam jeung Ahmid. Kulantaran kitu manehna buru-buru nepungan ulu-ulu rek ngabandamikeun hal eta. Sadatangna ka imah ka sampak ulu-ulu keur ngawadul jeung anakna, sawor atoheun cat ungah tuluy diuk sangeunahna. Kumaha wor naon hasilna nyusul-nyusul Surajaya teh? Ulu-ulu geus teu sabar hayang nyaho kana hasil pagawean sawor. Cilaka mang. Namaan jengkel kana hate? Sabokieu lalakonna ieu. Derak-dak sawor nyaritakeun naon-naon nu geus kaalaman ngabejakeun yen sakabeh usahana teu mawa hasil. Ali si Ami jeung si Utam kamarana ayeuna wor. Nu maca kalabur misahkeun diri. Malah kieu jadina ge ieu. Sawor nemongkeun tatu dina puhu leungeun jeung tak-tak. Ulu-ulu ngajenghok nempok kitu reuwas pacampur jeung keuheul. Kunaon teh wor? Tarung jeung si Ahmid, manehna keukeuh minta upah. Sedengkeun pagawean goreng patut kalah ka moal cilaka. Kurang ajar mun kitu mah kudu diwara si Ahmid ai si Utam, sarua we. Paingan eueuh datang daureun kabur. Terus tunyung bedul teh sia. Tayoh ka patutna. Ulu-ulu kacida keheuleuneuna sabab jalma-jalma nu diandalkeun teu bisa nyumponan harepanana. Kalah namahan pikiraneun atuh Nyi Suti mah ukur ngahuleng. Hatena ngarasahan heueul sabab teu hasil ngakalan Surajaya. Nu akhirna timbul kaduhung rusuh teuing nampi ka Surajaya. Da tadina percaya teuing ka si Bohek, nyel nafsu ka si Bohek hayang ngulangkeun ka nyeri sabab asa dijauhkeun jodoh ku si Bohek. Cing-cing kumaha geus ieu? Agang teh geus teu bisa usaha sateka pola, geus usaha sateka pola, sangkan Surajaya daek ngawin ka nyai. Kalah nganggap musuh ka urang rek kumaha karep nyai ayeuna? Sawor nanya ka Adi Sabraina. Keun bayar teu beunang di akalan makang lah. Ngan kuring teh jadi ceu-ceu bae ke ngaran si Bohek teh mun cara can laksana mulangkeun ka nyeri mah. Moal tentrem hirup teh kuring mah hayang males ka nyeri ku leungeun pribadi. Jawab Nyi Suti mah. Daria naker ngomong pinuh ku sawanget anu ngagedur. Bener nyai lah kudu kitu jadi jelema mah. Kudu daek mikir ngaraya kemajuan, ulah cicing we dihina batur teh matak pejet. Mun nyai boga pamikir kitu akang satuju pisan, sanggup ngabantu. Sabab akang kehe ku ngaran si Bohek jeung Kayim, sawor asa dihatean. Tapi Surajaya mah ulah dikuak ieu Kang, susuganan ka hareupna tepung jodoh jeung kuring. Sabab kuring teh saenyana mah kabungbulengan ku manehna teh da geuning kasep jeung ora keneh. Kata-mata mah beunghar di estu taya kakurangan. Kuring ngarasa kaduhung beuteut daek harita teh. Nyi Suti mah nya ngarasa kaduhung. Moal nyai si Surajaya moal dikikieu. Asal daekeun we ka nyai sabab nyai laksana ka undun tipung katamang beas ka manehna, akang milu senang. Milu bagja lahir batin, ngan lamun manehna keukeuh peuteukeun teu daek ka nyai, kapaksa ku akang dipaehan. Barang ngadenge gunem catur anu ngarora. Ulu-ulu ngarasa reuwas bisi mata kapapanjangan sabab kadengena daria pisan pok nempas. Kelanan barudak. Ngobrol ke naon mitun sanyana teh narek ngabukahkeun rasa kaceuceub atawa rek mikirkeun jodoh. Didenge-denge ku bapa jiga rek ngahurungkeun sieun kaceuceub. Wajar we manglah sabab jelema teu boga kanyeri ka peurih mah. Jeung teu boga kapanasaran mah lain jelema. Kudu reueus boga anak awewe gede wawanen sabab bakal ngangkat darajat tu jadi kolot. Sawor miheulaan nempas. Ngahatean Nyi Suti mah ngarah teu pareum deui sumangetna. Ulah kitu sabab sagala ge kudu ditimbang heula untung rugina. Memang mun ngagugu hawa nafsu mah lah kitu, tapi kumaha mun matak cilaka sabab kalakuan kitu teh teu leupas tina pancabaya. Moal ujug-ujug untung. Hate abdi mah geus beuleud parek ngakalan Surajaya sarta rek males pati ka ngaran Bohek. Rek ditarok ku abdi nepi ka boha kuluna. Salah atuh kitu mah salah. Bapa mah teu panuju ari kitu mah. Nyi Suti mah teu ngomong deui tapi hatena mah keukeuh rek ngajalankeun kahayangna. Ari sabab kanyeri nu nyayang dina ati teu beunang dipapalerkeun. Kalah matak namahan panas jeung peurih. Kitu deui sawor manehna teu ngomong deui tapi lain hartina ngagugu ka pamana.
ngan manehna mungka papanjangan nyarita bisi dihalangan nya ku ulu-ulu. Ayeuna mah kieu we Nyai. Kitu deui ka maneh wor perkara kajadian waya Patula Patali jeung Surajaya teu kudu ka dipapanjangkeun. Teu kudu dipikiran anggap rengse we ngarah teu berat kana pikiran. Tarima naon-naon geus jadi milik urang, mana kitu ge geus lain jodona, ceuk ulu-ulu. Ngelingan nu jadi anak sangkan ulah katutuluyan. Atuh geus kitu mah sawor amitan bebeja rek reureuh heula bari rek ngubaran tatu padahal hatena ngarasa jengkel asa dihalangan karepna ku ulu-ulu. Para mitra kaum dangu, kitu deui Nyi Suti mah manehna asup ka kamarna, blug mebeutkeun maneh kana kasur. Tuluy mikir antengna kereneangan cara nu leuwih hade pikeun ngungkulan hal eta. Tapi beuki lila karasa yen dirina sasat dihina jeung dicacampah ku Surajaya. Dibobodo jeung ditipu ku si Bohek, buringkal nafsuna bijil deui. Teu bisa dipapalerkeun korejat Nyi Suti mah hudang deui gek diuk dina sisi ranjang ngahuleng siga nu linglung. Aing teh awewe tapi najan kitu ge teu meunang narima kitu bae kana perlakuan Surajaya. Aing kudu mikir, kudu ngulik, kudu neangan akal pikeun nebus ka nyeri aing, rasakeun sia Surajaya. Engke mah moal burung kaedanan sia ku aing, moal burung nyusul-nyusul. Ceuk gerentes hatena bari ngepeulkeun peureup. Kuntu ti papereket nahan perasaan. Gancangna carita saminggu ti harita ulu-ulu jeung pamajikanna pahibut leungiteun anak. Geus ditatanyakeun ka tatanganna, ka babaturanana, tapi tetep eueuh nu nyahoeun. Ulu-ulu gugup bojona geus rawah riwih ceurik kalayang koloyong teu puguh nananyakeun nu jadi anak. Kurang ajarna ka mana atuh anak-anakan teh nya? Ngalilieur we ka aing teh kabur kitu atawa aya nu mawa? Tanyakeun ka uana atuh bari tanyakeun ka si Sabor. Sugan aya di dinya da sok katempo ulin ku ka uana. Ceuk Inung Nyi Suti mah. Nu ngaran Amah hatena kaweur leungiteun anak. Oh jiga tuh kumane atuh lain ngajujurung ka lalaki wae. Kami rek lapor ka tua kampung jiga init ka Amah ka ditu Amah. Ulu-ulu kalah malik nita. Ih. Aki-aki 7 mulut deuleu kalah malik-malikeun sagala-gala teh. Dasar lalaki teu uyahan. Hayang marentah we ka pamajikan teh nya. Biamna para mitra gegelendeng. Tapi hatena mah bari ngalewas init. Rek nepungan kalanceuk salakina nu imahna rada anggang tidinya kahalangan ku solokan. Ulu-ulu kekerot panon molotot tadina mah rek nyarekan ka pamajikan tapi bi amah kaburu init. Atuh ukur ti korok lok-lokan nahan ka keheul leos manehna ge init rek nepungan tua kampung. Heuleut sawatara waktu bi amah jeung salakina geus araya deui di imahna. Duanana baketut haseum baraeud dagang aseupan manyun jiga keur parasea. Kumaha ceuk ceuk tua kampung teh kumaha bisa nulungan atawa henteu? Heueuh tua kampungna ge keur ka Cisayong ka Cisayong ka Ciloyang kumaha diwana? Eueuh si saur ge eueuh deui sarua geus lila cenah moal burung arinit tah babanyit teh dasar lah anak durus tunyung ka kolot teu bebeja. Biamah kukulutus melangka anak campur jeung keheul asa disapirakeun ku Nyi Suti mah. Waduh Cilaka, mun kitu mah pasti dibawa teu bener ye. Ka mana nyusun, atunya da teu eueuh laratan pisan eueuh nu nyahoeun. Lain ka mana teh angan atuh ka ditu, tatanyakeun ka batur resing ngimeut. Atawa nanyakeun ka kolot nu bisa ngitung. Nya kapanggih deui atuh moal budak teh jeung ka mana initna, jeung saha initna. Init sorangan atawa aya nu mawa, jeung tanyakeun ka itu. Ya amah beuki sewot para mitra. Nyarita norostos lir kacang ninggang kajang. Teu panuju kana sikep salakina nu bangun tenang. Tong badi popolot atuh da kami ge sarua bingung ieu teh. Bingung ge kudu aya nu dipilampa atuh ulah ngahulang kitu bari eueuh aing ngahulang kitu mah moal aya hartina mah moal aya hasilna. Oh naon atuh da geus ari neangan mah. Da salalaki belet kalah kasungut tanyakeun ka Aki Onyon. Ayo nya sok bisaan si Aki eta mah. Opek atuh dagoan aing rek ka si Aki Onyon heula. Susuganan aya laratan da bari toge basa anak mang jali leungit kapanggih deui apaan bari leos init hatena ngemplong as aya jalan keur meupeuskeun kabingung. Bi amah teu nemal ukur melong ka salakina nu ngingkig muru imah Aki Onyon. Hate bi amah teu pararuguh inget bae kanu jadi anak nu leungit teu puguh-puguh init teu bebeja heula ka indung bapana. Teu kacaturkeun di jalana ulu-ulu geus tepi ka imah Aki Onyon.
Kabeneran pribumi keur aya nyampak teh keur ngadawung dina Bang Barung. Bari ngagebugan laleur nu beunang di koeran sina ngeplos kana congang. Punten kinu junaon ieu teh. Wae mah ngaujang ieu teh keur nyang hareupan dadeul pugu. Jawabna bari ngareret kanu datang. Diuk narobah tadina sila tutug jadi ngajemprak sila ipis. Ulu-ulu hidang diuk harita teh dina Bang Barung nyarane kana bili. Rajin aki malaleur dikeureueuh dipaehan. Abdi mah teu pati urus kanu kitu teh ripuh balas mikiran nu teu puguh. Padahal penting maehan laleur sabab laleur ge satopang jorokna. Oh nyaon perluna atuh datang-datang nyaritakeun laleur ujang. Ai perluna mah ki margi maehan laleur teh aya hubungan sareng ngajaga kasehatan. Cobi ku aki emut sing waspaos laleur teh enteupna tara dipikir heula. Sarupaning nu kalotor dienteupan ari pek teh hiber ka imah. Celek kana sangu kana seupan sampe kana urap gadung kana beuleum tarasi tuluy di dahar eta kadaharan ku urang atuh teu mustahil mun eta kadaharan kacampur ku kotor tina suku laleur balukarna kasakit dina beuteung urang utamana nyeri beuteung teh aki ceuk ulu-ulu bari pepeta. Oh nya oi mun kitu mah laleur teh jorok jeung jahat tukang nyebarkeun kasakit teh cing urang paehan ku aki ceuk aki onyon bari habak ngagebugan laleur. Harita teh nu enteup deukeut bitisna tetela beunang meuni pajet teu usik deui. Hag sia modar deuleu. Iku mah asa mah teh aki di podaran. Ulah kitu sia doraka deuleu. Ceuk sora nini ti jero marukan aki onyon maehan sema. Ini saliwang sia boga ceuli torek teh. Kereut we sia sina lumpung sok kamaya wae sia ngomong teh. Laleur nu modar deuleu. Lain sema ka dieu mawa seupan huy anggul mah sakalian muk aki ka dieu keun. Nah aya saha kitu aki? Jang ulu-ulu pugu. Oh urang Cibatu sida balik dewe ka ditu. Can boga receh kitu minggu hareup datang deui ka dieu nini rek kuring ngalamet heula. Ngerakeun nini 7 mulut teh lain tukang kiri di dieu mah jeung ulu-ulu. Aki onyon keheuleun. Ari ulu-ulu ukurnya rengeh seuri leutik poho kana kasusaha teh. Udah kami ge nyaho urang Cibatu nu sok ngosol-ngosolkeun boboko. Ka kami teh teu butuh ge kapaksa nganyuk. Aki onyon jengkelin ko jengkang ka tengah imah brig-brig leumpang dina palupuh muruk ka pabon haok nyarekan ka pamajikanana. Nini saliwang sia ka dieu keun ceuli teh urang rorek warit. Itu si aki kunaon ti popolotot kitu. Boleh gadung saja aki. Eta mata mah dibun ceuli kitu. Sinini murungkut sieun tapi panon molotot ka aki onyon. Dasar saliwang sia. Wah kirek di lumpungan tu manusia ceuli teh ngerakeun ni gableg-gebir teh eleh ku ceuli katel sia bajul. Heuh aya naon atuh aki? Muk aki kahareupeun sakalian mawa seupan huy keur nyuguhan ulu-ulu buru-buru sia. Ceuk aki onyon leos ka tepas bari sumua samutut. Sawios kitu kedah ngarepotkeun abdi ge sanes mah. Pindah kadar ngaliwat pedah kabeneran moal aya naon-naon abdi mah ki. Ceuk ulu-ulu bari ngaluarkeun dompet bako. Terus ngalinting daun kabung. Waduh da boga jikan teh ceulina meni ruksak deuleu. Teh sawios-wios atuh sapuh lah kitu biasana ki. Teu kedah aral ki. Lain soal aral ujang eta we atuh ngerakeun. Leung ka ujang kumaha mun kamenak ti dayeuh meureun aki nu erana teh. Ceuk aki onyon bari gek diuk deui kop kana dompet nu ulu-ulu. Aya bako jambangna ujang? Tah ya kitu kiat lah ku bangetna abdi mah aya bako mole. Keun bae bako mole ge urang ledetkeun kana padudan. Bari nyebol sagede muncang det kana padudan. Tuluy diseungeut bari dikenyot pipina meuni kemong-kemong we dagugusina ompong. Sanes ki abdi teh aya pangabutuh ka aki teh. Ulu-ulu mimiti muka pamaksudanana diuk nyang hareup ka pribumi. Aki onyon kerung sabab nempos semah nu darianaker. Holoh. Aya pangabutuh naon ujang? Da aki mah teu boga naon-naon atuh. Sanes kitu punten we ulah lepat sangki. Abdi mah moal nyuhunkeun harta bana, moal ngarerepot ka aki ku urusan anu matak abot, mung disuhunkeun ti aki teh iwati pitulungna. Margi ngan aki nu tiasa nulungan ka abdi kitu maksad teh. Nyaku naon atuh nu susah ujang teh. Atawa kumaha ieu teh jeung deui? Kumaha atuh nulunganana da kudu puguh heula urusanana? Leungit budak abdi teh ki. Hah? Baruk leungit budak? Aki onyon ngajenghok reuwas.
Muho Nyi Suti mah leungit. Aki onyon ungut-ungutan memeh nyarita deui nginum heula, tuluy ngenot pangenyot padudan sababaraha kali. Panon melong kaburuan ari ulu-ulu kacida panasaran hayang buru-buru nyaho kana nasibna nu jadi anak. Mugi kersaman tuan ngemutan we da aki mah kagungan etangan. Na kumaha nasibun anak teh na indit sorangan atawa anu mawa. Na hirup keneh atawa geus tajadi kieuna. Aya harapan kana papanggih deui atanapi moal cindakna mah manganyangakeun ka aki abdi mah percanten. Ulah waka totomplokan gitu percaya ka jelema teh sabab kabisa jeung ilmu jelema teh aya watasna. Teu bisa dipake andalan sabab ieu teh lain urusan gampang kudu neangan heula jalma hirup bari jeung teu buku tujuanna tak kitu ujang ulah rusuh teuing jeung waktuna kaburu beak deui. Para mitra sadaya.